Salajengna para mitra dongeng urang teraskeun deui anu mana menimahan Mang Jaya nuju ngahanca carios nyamuk Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa. Tekaraos ena nincak bagian ke-64 para wargi. Aduh, bakat kubogot pinnya tekaraosnya waktosnya releks dinten 2 kali upload para mitra. Dina waktos biasa mah tiap dinten para mitra nu enjing tabu 10 nya. Siang ya tapi enjing tabu 10 nu beungina tabu 8 wengi kitunya para wargi. Kajabi upami dinten saum atanapi bulan puasa bulan Ramadan benten waktos upload. Nah, namun dina waktos sanes bulan Ramadan mah tiap jam 10 sareng jam ieu para mitra 8 wengi 10 enjing sareng 8 wengi. Seueur nu munut cenah atuh cenah sapoe teh 5 kali 6 kali aduh para mitra moal ka ieu moal ka siwer nyiapkeun naskahna tetapi nyiapkeun bahanna. Ai dongengna terus jadi namun bahanna ieu kudu disiapkeun para mitra bagi tina kaset dialihkeun kana MP3 kitu nya para wargi diproses para mitra. Proses ieu langkung ti ngadongeng para wargi bagi ngadongeng mah langsung ieu mah diproses para mitra kalan-kalan waktosna janten lami cenah para mitra ngalihkeun teh. Namun insyaallah para mitra atuh sadinten 2 kali mugi katampi kalian kabingahan Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ka-64 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya saparakan cati studio bade neraskeun hanca dongeng. Carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang urang lajengkeun ayeuna nincak bagian ka-64. Nalika urang paturai dina bagian ka-63 para mitra parantos dugi ka harita teh ading harita teh ngalamar. Namun sakumaha nu kauning Abah Jilun ti payun parantos ditolak, ading ge ditolak. Kumaha ieu sabada ditolak ading teh para mitra? Nah sami sareng nu disebatkeun ku Mang Jaya lalaki mah cenah para wargi. Atuh ditampasila ditampik ceurik. Aduh para mitra, ditampik ceurik. Mangga para mitra urang teraskeun. Ya lalaki mah ditampasila ditampik ceurik kitu. Namun aya ading mah beda deui jeung Bajilun mah ditampasila ditampik ceurik kitu. Mangga urang teraskeun para wargi dongeng nu judulna Rusia Curug Cikidang. Tas aya deui we pecahkeunin deui sio orai. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileksa dina bagian ka-64. Ngadenge carita anining kitu ading tuluy nyarita. Harna kumari nyai. Ari omongan peuting kamari rek dikamanakeun atuh. Narek dianggap runtah kitu. Panas ku akang dicekel pageus sangkan teu pukah deui. Diingat-ingat berang jeung peuting tananing satia kana janji pasini. Tapi buktina nyai sorangan nu sulaya tina janji. Kumaha atuh ieu naon hartina omongan nu peuting kamari? Ceuk ading mimiti nafsu. Panon burahay beureum era pacampur jeung gemes. Ih, na iraha abdi janji pasini jeung akang. Na iraha cacarita sarupa kitu ka akang. Teuing da teu inget-inget acan. Da kuring mah peuting kamari teh teu ka mana-mana aya we di imah. Tah saksina ge emak jeung bapa. Isin teu percaya mamang we taroskeun. Cek nyinining nyarita tegas jeung wanian. Tina abahing ku amak. Ari nu peuting kamari saha atuh nya? Cek ading mimiti hatena cangcaya. Bisi aya jurig nyiliburi aya setan minarupa aya kelong newo-newo. Meureun saha atuh da meureun katingali ku akang oge? Tema nyinining jiga nu nganaha-naha. Leng ading ngahulang bakat ku heran. Kulit tarang ngariut ari palipisan asa gep-gepan. Nyeri campur jeung panas lieur perbawana kana sirah tina abahing ku bingung. Keke ujang. Kumaha ieu teh? Naha nya ujang geus kungsi ulin jeung anak mang. Iraha eta teh jeung di mana ngobrolna? Mangkuri penasaran manehna nanya bari melong jajantungna meuni ratu. Muhun jang ading kumaha wae atuh ieu teh? Asa mata kaget teuing da nyinining mah kamari ge aya wae di imah. Kumaha ge kasaksian kalayan yakin teu salah teu ham-ham aya di imah si nyai teh. Cek di oon sarua kaget teu ngarti kana pangakuan Bah Jilun jeung ading.
Nu sarua ngaku-ngaku geus mawa uli Nyinining padahal jenis nama teu rumasaeun. Kamari peuting bi ngobrolna di bangku leutik sisi jalan teh. Harita Nyinining wakca balaka ka kuring yen rek hirup pabarengan. Ngamah sagara rumah tangga malah manawar hayang buru-buru dilamar. Geun bae cenah ulah salempang da moal burung ditarima asal buru-buru we datang ka bapa jeung emak. Ngarah kanyahoan jeung kasaksian kitu jang Nyinining teh. Nu matak buru-buru we ka dieu da geus asak badami. Tapi ari ayeuna bet kieu jadina. Mun kitu mah ngaheureuyan ka kuring ngahina ngaranna ading jadi ama. Manehna teu narima di kitu-kitu ku Nyinining, pangrasana asa dihina jeung teu dihargaan. Puguh Nyinining meningarenya greuwas lantaran disebut ngahina ka ading. Padahal lain kitu maksudna, tapi bener-bener teu rumasa geus kungsi patali janji pasang subaya. Iya di Kang Ading kuring mah lain ngahina Kang. Tapi nyaan teu rumasa geus ngedalkeun janji kitu. Kuring manajan kudu sumpah ge wani sabab nyaan teu rumasa. Pek we ku Kang Ading sebakeun mun kuring nyaan mah ngahina daek dari mah hukumanana. Najan kudu nepi ka ajal oge. Ceuk Nyinining bakat ku teu suka. Teu rumasa geus ngobrol jeung ading. Sarerea ngahuleng kaget ngadenge jawaban Nyinining jeung heran ku pangakuan ading. Lila-lila Bahjilun panasaran pok nanya ka Nyinining. Ari jeung abana kungsi adawan teu nyai? Cik jawab sakali deui lantaran abah teh sarua jeung si Ading kungsi janji pas ini jika kitu. Waktuna sarua peuting kamari kira-kira liwat wanci Isya. Teu rumasa abdi mah jeung sasaha oge teu rumasa. Sabab peuting kamari mah ngobrol ge jeung bapa jeung emak. Saterusna sare tibra. Teu rumasa geus kaluar ti imah komo ari ngobrol mah teu pisan, jawab Nyinining tegas. Nyarita teu asa-asa da nyaan henteu. Waduh. Nasaha atuh nu jiga Nyinining nya? Palang siang juri, ceuk Bahjilun bari ngusap beungeut. Malah dumadakan buru punuk maruringkak sakujur awak paranas tiris pating saria. Waduh, kumaha atuh nya banyak. Urang geus katipu ya mangkaning tadi teh geus pase ya urang teh matak ngerakeun. Kudu kumaha atuh mang? Ceuk ading bari ngareret ka Mangkurip jeung ka Bahjilun. Sedang Nyinining jeung Bioon ukur carolohok bengong teu ngartieun kana sababna. Oh, ding. Boa-boa katipu euy. Sanu geus nipu ka urang nya da keung abah ye. Ayeuna jadi sieun pisan abah teh. Bahjilun beuki kana kayakinan yen dirina geus katipu. Beuh, cilaka atuh ai kitu mah. Anas geus barea-rea omong ari taeun teh bet kitu. Nah kumaha atuh mimitina abah cing kuring bejaan, ceuk Mangkurip bari neuteub ka Bahjilun. Kieu mimitina teh mang. Barabat Bahjilun ngabejakeun pangalaman kamari. Basa datang ka imah Mangkurip tapi di lawang dapur aya nu ngabedega. Tuluy dicaritakeun nepi ka papisahna deui. Tah, kitu pangalaman abah teh mah? Ceuk Bahjilun tegas. Jelas aya nu nipu atuh ari pangalaman jang ading kumaha cing sakalian terangkeun ka Mang sugane ka harti ari kanyahoan mimitina mah. Ceuk Mangkurip nyarita ka ading manehna jadi leuwih panasaran. Hari lalakon kuring mah kieu mang. Derak-dak ading nyaritakeun pangalamanana ditetek ti mimitina. Tug nepi kadanget harita atuh Mangkurip teh para mitra meni ungut-ungutan. Malah Bioon jeung anakna ge ngartieun. Tah kitu pangalaman kuring mah mang. Sigana we mun kitu pangakuan Nyinining nya, kuring ge katipu ku siluman nu marakayangan meureun. Ading mungkas kateranganana. Jep sarerea jempe ngarasa kaget jeung bingung. Malah lila-lila ngarasa jadi keung di luar sada aya nu disada bangsa demit anu sok liar ti peuting. Di kajauhan kadenge sora anjing nu babaung paselang jeung koreak atawa manuk juli. Puguh kaayaan robah kabina-bina nu tadina matak betah jeung matak waas ayeuna bet jadi geuman mata keung. Nah, bet jadi kieu ye. Aya naon nya bah? Tah sora anjing babaung, sora bueuk jeung koreak. Hi. Nah, aya naon nya? Ceuk Mangkurip bari ngacungkeun leungeun panon melong kalalang. Sedeng nu sejen taya nu nyari tangan ukur corohok bengong. Lila-lila kadenge anu kekeakan di luhureun imah. Tuluy cecekotan di kolong malah masada aya nu pating gereblig nguriringan imah. Kaayaan beuki keung jeung geuman di lembur Cibonteng kawas di kawasa ku bangsa siluman. Leungit dangyangna timbul rasa sieun jeung keung. Nu araya di imah Mangkurip lila-lila ngarasa sieun kabeh oge. Komo Nyinining jeung Bioon mah duanana diuk padeukeut. Sabab karasa keung mata kelalawang, pipikiran jadi kumalayang kanu teu puguh. Rasaan jadi pabaliut inget kana rupa-rupa kajadian nu geus kaliwat.
Sangkurip ya kumaha atuh geuning bet jadi kieu jadi keung kayan teh babacaan kayaknya bising aya setan nu marakayangan aya jeri nu nyuliwuri beda karasana bulu punuk meni pating puring ka kieu cek Bioon bari nangkep anakna bulu punuk karasa pating sariak panas tiris cicing on dakang ngarasa keung ieu teh narek aya naon atunya meni asa aneh-aneh teuing cek Mangkurip rarat-reret terus babacaan sabisa-bisa pikeun nyinglar setan siluman. Bisiknya aya nu datang rek ngadon ngaganggu kanu aya di imah. Ari Bahjilun jeung Ading silih reret duanana ngarasa kaget. Pedah katipu ku bangsa siluman duanana paroho kana kajadian tadi. Geus teu ngingetkeun kana pasea marbutkeun nini ayeuna mah nu jadi pikiran teh iwa ti setan siluman nu keur ngawasa lembur Cibonteng. Bah, oge jang Ading babacaan ulah caricing teuing kudu inget kanu maha kawasa sok ikhtiar sabisa-bisa ulah kabawa ku sakaba-kaba ceuk Mangkurip mepelingan lantaran kumanehna beuki karasa keungna kawas-kawas rek aya bangsa lelembut anu datang komo keur kitu kadenge sora gagak di luhur di suhunan beuki tamah keungna malah Bahjilun jeung Ading ngadegdeg ulu punuk pating puringkak lantaran asa teu umum lamun wanci kitu kadenge sora manuk gagak mangkaning dina suhunan. Waduh, kumahanya Ding? Aya naon di luarnya? Bener-bener aya setan euy lantaran loba nu aneh ya. Jeung meuni keung karasana ge euy. Ceuk Bahjilun bari ngaleper. Manehna mah kawas nu reuwas kareureuhnakeun. Inget kana kamalangan pangalaman peuting kamari basa ngobrol jeung Mojang anu ngaku nini. Tong ngeuruh bah mending ge babacaan karinya. Keun bae manuk gagak malah ulah dipalire bising kabawa ku sakaba-kaba. Ading nyarita dari anaker tuluy manehna ge babacaan hatena diteger-teger ngarah teu sieun teuing. Para mitra kaum dangu samemeh aya di nu nyarita harita teh cikikik di pipir imah aya nu seuri siga awewe duaan. Patemalan mata kukurayeun sabab seurina ngirung puguh sarerea meni ngarenya greuwas. Bulu punuk muriding tamah kanel ari nini ngadegdeg bakat ku sieun leungeun muntang kana tak-tak Bioon. Nu sarua ngarasa sieun beungeut nage menipias. Cek nu seuri di luar beuki tarik malah kadengena teh asa deukeut pisan. Kawas aya di pipir imah deukeut jandela. Puguh para mitra harita teh. Bahjilun meuni calangap. Lantaran asa tukangeun manehna rei sieun jeung keung. Bulu punuk pating puringkak beungeut pias panon buncelik. Mang, aya jeri jugrig tulungan mang. Bahjilun ngomong teu puguh. Luak liuk bari buncelik akhirna majung nangtung ngadeuketan Ading. Sedeng Ading ngahuleng manehna kaget ngadenge sora nu seuri. Sabar bah kade ulah rusuh teu puguh. Ulah gugup bising cilaka lantaran mun geus gugup sok cilaka ku pola sorangan. Cicing sing tenang anggur babacaan sabisa-bisa kainya. Cek Mangkurip bari luak lieu kakenca jeung kakatuhu. Lantaran di imah asa nu leuleumpangan tapi teu aya nu sirik. Teu katempo aya makhluk nu ngalampreng tapi lamun keur bongoh sok kaciri aya nu kakalangkangan. Ngari-nyari gigina bilik ari jirim namah teu katempo. Rei bulu punuk Mangkurip muriding. Nu tadi babacaan teh jadi mah teu puguh. Untuna noroktok jiga nu kabulusan. Waduh, cilaka mang aya siluman ye, beda karasana kana punuk. Kudu kumaha hayeunya di imah jadi geuman mang. Ading ngusap beungeut manehna rada teger. Geus teuing jiga Bahjilun malah mah siga nu wani ka siluman mun katempo moal burung ditewak. Duh, injangna kumaha atunya. Teu pupuguh bet jadi aya nu gelo ye. Siluman ti mana nya meuli asa kabina-bina teuing. Cing tarek kahanjang sugan we nyingkir. Cek Mangkurip hatena diteteg deui ayeuna mah lantaran nempo Ading bangun tenang kabawa tentrem. Keun manglah urang singlar ku kuring. Hei bangsa lelembut anu keur aya di sabeuleur imah kaula. Jurig nyingkir setan nyingkah siluman incah sia ulah deukeut-deukeut ka dieu. Kaditu kanu jauh di dieu mah di tempat anjeun. Kaditu ka sabarang ka alak paul urang rek ngaganggu ka urang manusia. Lamun sia ngaganggu waing disebakeun ka ratu sia nu ngaran Prabu Anom Rarang Kancana. Yung kaditu gerak kabur, juga init, beral geramiang. Kitu cek Ading minangka sising lar ka para siluman atawa makhluk demi.
Tapi aneh teu aya karasana ku sararea oge malah kalah katamah keung jeung geuman. Di imah asa pinuh ku bangsa siluman. Puguh ading jadi keung pisan. Hatena mimiti pewot taya kawani. Asa kateter jajaten katitih pangarti ku juri. Rai buru punuk muriding sakujur awak paranas tiris. Malah keur kitu kadenge sadaya nu leumpang ditepas. Palupuh ting rareket sadeka sedengkeun di pipir imah kadenge nepating garebli sada nu laleumpang. Kadenge aya nu seuri bangun bunga sora semung ngirung mata kukurayeun. Gebeg sararea ngarenjag lantaran kaayaan kalah katamah geuman. Nyinining nyusup kana lahunan indungna duaan silih tangkep bakat ku sieun. Kesang tiis meuni nyorolok awak ngadegdeg jiga nu kabulusan. Malah Bahjilun ge harita ngadegdeg kawas budak. Borangan kabina-bina ari ading gogodeg manehna jengkel ku siluman nu bandel. Waduh, silaka mang, teu beunang diparancahan mang. Ceuk ading bangun keheul lantaran siluman teh aya bae, malah jiga arasup ka imah. Keun bae ujang ulah waka gugup urang akalan sing bener. Jung nyoko cai tah anu atah ka dapur kana siwur. Nyuk tina gentong, ceuk mangkurip neger-negerkeun maneh. Lantaran inget kana amanati aki antri mun aya nu kitu kudu dibura ku cai tina siwur. Da sieun mang abis aya nu ngarampak ka pawon. Ih, keung kuring mah. Ceuk ading sapunuk beungeut katarapias nanakeun sieun. Ih, da moal aya naon-naon ujang. Jung buru-buru ieu siluman sina kalabur. Geuat mungpeung mang teger keneh engke mau bising soak. Ceuk mangkurip bari luak liuk hatena geus karasa lelenyapan. Sieun, moal atuh nya mangga da sieun kuring teh. Atuh abah anteur bah. Bah, mung abah mah keung, ieu suku ditingkuan. Jawab Bahjilun bari murungkut manehna mah ti tatali geus ngem. Harita teh para mitra geus sawak bakat ku sieun malah beungeut sepak panon burial bunceli. Akhirna para mitra ading nekad. Jung nangtung tuluy ngaleos ka pawon rek nyoko cai tina gentong. Barang nepi ka dapur seak sakujur awak karasa panas tiris bulu punuk ngawig-wig beuki kanel. Pating puriding pating puringkak kreg ading eureun di deukeut lawang ka imah panon melong ka dapur nu poe. Aduh, poe geuninganan jeung sieun ya. Ading balik deui ka imah terus menta cempor ka mangkuri. Sanggeus meunang cempor tuluy balik deui ka dapur bari mamawa cempor. Tapi kadeket gentong gap kana gayung nu ngagantung dina paku. Nyiuk cai tina gentong na atuh hiu pes. Damar pareum. Lantaran aya nu niup ti tukangeun reup kaayaan poek puguh ading meuni ngajenghok reuwas. Leungeun ngaleper huntu norok tok jiga nu kabulusan. Tuuru nyoroncod bari ngedeprek kawas nu leuleus. Mang, tutulung aya jujur-juri riwa. Ceuk ading bari ngadegdeg. Berak diuk bakat kuleuleus gayung nu dieusi cai dicekel keneh. Samemeh aya nu nemalan kana punuk ading aya nu nyabak cep karasana tiis asa diantelan es. Kebeg ading ngarenjag korejat hudang gajeleng kana panto bari ngababetkeun gayung. Hiu kulomrang ningang seeng. Kaayaan di pawon jadi gandeng brug ading neungar panto. Belus ka tengah imah meuni calangap bakat ku sieun. Kudu pruk namru dina palupuh panon burial buncelik sakujur awak ngadegdeg jiga nu kabulusan. Jangan ading kunaon ieu teh mana cai teh ceuk mangkurip bari nulungan. Ading dihudangkeun lalaunan malah maharita teh para mitra. Bahjilun ge mantuan. Aya naon ding? Aya naon euy? Bahjilun nanya bangun reuwas. Jurig bah, si punuk kuring dicabak meuli tiis teh. Kuring sewake. Jawab ading ngeleper. Beungeut sapajiga mayit nempok kitu mangkurip bingung. Bahjilun ngan ukur colohok sedang nyinining geus bisa jeung bioon meuni ngadegdeg reuwas jeung sieun kabina-bina. Kumaha mun geus kieu ye urang teh eleh ku siluman atuh. Mangkurip neuteup ka ading tuluy ka Bahjilun tapi nu duaan teu nemalan kalah ka ngaharuleng bari ngararasakeun ka sieun. Jep jarempe teh aya nu wani nyarita komo bioon jeung anakna mah. Kita tadi ge geus taya nu ngomong sieun jeung keung teh taya papadana. Atuh puguh kaayaan kalah kabeuki geueuman di imah asa pinuh ku bangsa siluman nu ngaganggu kanu aya di imah. Berug-berug di para aya nu ngagebrug 2 kali puruluk aya nu marurag ti para. Puguh sarerea ngarenjag tapi teu aya nu nyarita ngan ukur pating lalieu kawas nu beuki sieun bae. Di luar kadenge nu seuri
Sora tetep jiga tadi semungirung mata kukurayeun. Nu di imah beuki soak kabeh ngarasa sieun kabina-bina. Mangkurip geus teu bisa naon-naon kajabati ngadeg-deg bari melong kana bilik. Brai janela ngadak-ngadak muka, hiuk aya angin ka jero, pes damar pareum katebak angin. Atuh puguh sarerea reuwas calangap bari molotot, tapi teu bisa nempo naon-naon lantaran poek meuni meredong. Astagfirullahalazim. Nah, aya naon atuh teh ha? Mangkurip sadar manehna istighfar blug di pipir sada anu labuh. Cedak kana janela anu neumbrag. Cep-cempe kaayaan beuki jempling mata keung. Tapi mangkurip beuki wani lantaran kaayaan asa ngurangan keung teh. Keur manehna mah terus ngabijilkeun kayu api cekes. Guru hurung terus nyeungeut deui cempor. Berai di imah caang nu ngariung pating kereuceum, bari pating rarenghap kawas nulugina hate. Waduh, aya naon nya mangnya? Janela ngadak-ngadak muka jeung aya angin nu asup mareuman damar. Boboy siluman asup ka imah mang, ceuk ading bari melong kana janela. Nu masih keneh muka malah sarere oge marelong kadinya. Ngarasa kaget ku mukana janela. Heran, aya naon atuh ieu teh nya? Da tadi mah ditulakan pageuna keur da teu lalabora nutupkeun janela teh. Ceuk Bioon heraneuna keur. Sabab nu nutupkeun janela teh manehna yakin ditulakan pageuh. Aya jurig meureun da piraku ari jelema onaman mah. Tapi keun bae da geus salamet ayeuna mah keun urang tutupkeun deui. Mangkurip tuluy nangtung rek nutupkeun janela, tapi kakaras salengkah janela teh nutup manten ku sorangan. Perug balik deui kawas tadi, kebeg mangkurip ngarenyag reuwas. Kaget nempo janela nutup ku maneh teh. Malah sararea gereuwas jeung heran teu ngarti kana kajadian kitu. Barang keur ngaharulang kitu. Nyinining ngarenyag reuwas lantaran panon melong ka pojok imah belah kidul. Didinya aya orai dua pating euleugeg melong ka tengah imah. Puguh para mitra sadaya. Nyinining meni ngeleper sieun. Bapak, itu aya orai. Ceuk nyinining bari nunjuk kana orai panonna molotot. Beungeut pias red sarerea ka tempat anu ditunjuk ku nyinining. Breh ku sarerea ka tempo aya orai dua keur caruleungeu. Bahjilun jeung ading olohok bengong lantaran eta orai sarua pisan jeung nu nyampeurkeun basa di kebon teh. Malah Mangkurip jeung Bioon ge apal kana eta orai lantaran sarua pisan jeung nu di kebon. Sarerea kaget. Sioh orai urang mitra dua ieu datang. Seru hareuwa teh ya. Nah, aya orai ka dieu euy ti mana mimitina nya. Da tadi mah eueuh, beuh edas aya we pikiraneun teh. Ceuk Mangkurip bari tuluy nangtung maksudna marek nyokot paneungeul keur maehan orai. Bahjilun jeung ading geus pating kuniang hudang panon melong kana orai. Kaheran jeung kareuwas can leungit. Paehan mang orai jahat cigana mah. Kunaon kumaha wani asup ka imahnya? Moal pati-pati asup ka imah mun teu aya niat jahat mah. Ceuk ading jadi keheul ka orai. Lantaran asa diganggu ku datangna eta sato. Ading bener lah paehane orai nurus tunjung mah. Tuman lah, tapi keheula ketangnya. Ulah ka diganggu bising cilaka. Urang teh kudu inget kana amanat aki antri, yen kudu inget kana kajadian di kebon teh. Tong kitu paehan we geus lah Mangkurip, tong loba teuing omong. Bahjilun ka bawah nyarita wani. Keheula. Ieu mah lain orai samanea, yakin orai siluman. Keun urang parancahan suga nyingkah. Ulah ka ku jalan kasar. Ceuk Mangkurip bari maju salengka, panon melong ka orai nu dua. Nu ngararingkuk di pojok. Sok atuh mang, ajak ngomong heula ku jalan deuleuy. Mun teu nurut kapaksa bodaran sakalian. Bahjilun ngabedegan ulak cangkeng. Ayeuna mah bijil wawanen lat poho kana kajadian tadi. Mangkurip buru-buru ngomong ditujukeun ka orai dua. Sakadang orai. Anjeun ulah kumawani cicing di tempat manusia. Ieu mah imah manusia, sabab mun gagabah canjing tanpa idin, anjeun bisa cilaka. Tah ku jalan kitu lamun anjeun teu boga niat jahat gerajung kaluar ulah cicing di jero imah. Sabab kaula mah teu ngidinan tempat ieu dipake tempat anjeun. Kitu ceuk Mangkurip. Orai nu dua celunggeuk beuki luhur letah lelan mata semu hurung. Kacaangan ku lampu cempor tapi teu aya nu incah tetep ngaringkuk di dinya. Wah, teu daek ingkang mana kitu ge niat jahat bodaran mah tuh mang. Bahjilun bangun teu sabar. Geus hayang geura maehan orai. Malah ading ge sahate manehna jadi keheula ka orai bet hayang maehan. Keun guguri urang bodaran mang lah tuman lah. Orai sabalahan teh ceuk ading tuluy nyokot linggis. Nu kabeneran aya nyelap di sisi bilik.
kojengkang kadeket orai rek dibabukeun tapi aneh barang rek dihembatkeun kadenge nu ngajerit menta tulung. Agan, tulung, agan, tulung. Sora tarik minuhan Ima. Puguh sararea ngajenghok malah ading ge luncat ka tukang. Ngarasa reuas jeung sieun lantaran sora teh yakin datang nati orai. Ari nyinining meuni calangap bakat ku kaget. Lantaran asa apal kana sora nu bieu. Ras inget basa keur aya di nagara siluman. Manehna kungsi diasuh ku dua emban anu sorana kitu. Nyinining nangtung lalaunan terus ngadeukeutan ka orai panon molohok bangun anu hayang sidi. Nyai, mereka mana teh kade ulah deket-deket teuing, bising dipacok orai ka dieu mundur deui. Mangkuri preuwaseun lantaran ngarasa paur. Nempo nyinining ngadeukeutan kana orai. Reg nyinining eureun tuluy dijewang leungeun aku Bioon bari nyarita. Nyai, geulis, ulah sologoto bising cilaka, ka dieu sing jauh. Cenah, leungeun anakna dicekel. Pageuna keur bisi maksa ngadeukeutan kana orai. Mak, nangadangu nu tadi ngomong abdi mah asa-asa. Cek nyinining bari tetep melong kana orai. Hate lelenyapan jajantung ratu bepikiran kumalayang kanu geus kaliwat. Ngadenge mage anaking tapi ulah sologoto bising cilaka. Jawab Bioon. Tetep nyekelan leungeun anakna, sieun maju deui kana orai. Para mitra sadaya ningali kaya nyinining nyamperkeun kana orai. Mangkurip tuluy nyarita, "Nya Nyai cicing sing tenang, ulah gagabah bising cilaka. Keun urang bereskeun ku bapa orai mah ulah rek pipilueun barina oge." Mangkurip maju salengkah manehna ngarasa kaget jeung panasaran. Hayang nanya ka orai ari ading jeung Bahjilun colohok teu aya nu nyarita bakat ku kaget. Sakadang orai ayeuna aing rek nanya, naha saha nu bieu ngomong teh ha? Maneh atawa lain coba jawab mun nya mah bisa ngomong. Jempe teu aya nu nemalan orai nu dua ukur ngelel. Panon molotot ka Mangkurip buntut tetep ngaringkel hulu euleugeg. Atuh jadi heraneun Mangkurip teh lantaran orai nu dua jigalina. Teu aya tanda-tanda rek jahat malah kawas nu mentap di pikarunya. Ngan hanya ka teu daek ngajawab teu aya nu ngomong. Orai, aing rek nanya sakali deui, lamun teu dijawab maneh dipodaran ku kami, coba jawab. Nu tadi ngomong teh naha maneh? Atawa lain, lamun maneh, coba ayeuna geura jawab sing bener. Lamun teu ngajawab ulah samat kaniaya dipodaran ku kami. Ceuk Mangkurip bari mureleng ka orai dua. Tetep teh nu ngajawab orai henteu nemalan. Teu ngajawab mang podaran we lah dari orai nu ngomong tadi teh. Paling ke jurig nu nyiliburi setan nu mina rupa. Ceuk Bahjilun bangun teu sabar. Hayang geura maehan orai. Nyamang lah podaran orai kitu mah nama kudu dibere omer bari oge. Ading geus hayang maehan orai. Tapi samemehna aya nu nyarita deui. Orai arusik lalaunan tuluy ngaleor murupan teu hareup puguh sararea colohok lantaran orai bangun ngarti. Sieun ku Bahjilun jeung ading nu maksa rek maehan ka manehna. Mang, kunaon diantep wae tu kabur orai ka sebelah teh. Mun diantep bakal bahaya isuk pageto bakal ngaganggu deui. Paehan emang, ceuk ading keukeuh nitah maehan. Oh bener jang dabongan teu daek ngajawab sok gunakeun atuh linggis teh babukeun dahuluna sina karasaeun. Kana huluna Mangkurip mere parentah supaya maehan orai. Ading atoheun tuluy maju bari ngamang-ngamang linggis tapi memeh keuna kana hulu orai kadenge anu ngajerit menta tulung. Agan, tulungan, agan tulung. Cenah beuki tarik kadengena. Kituna dibarengan ku 4 menit ti buburanyat murupan to hareup. Aneh panton nutup ditubruk orai jadi muka logodor orai nu dua teh ti imah ngaliwatan panton nu geus muka. Puguh sararea ngajenghok reuwas sabab teu ngarti ku lalampahan orai nu aneh. Olo. Nah, ya orai sakti oi. Orai naon nya ding? Ceuk Bahjilun colohok panon melong kana panton nu geus muka. Orai ngaleor kaluar sakedeung geus teu katempo lantaran poe. Teuh, imbahna orai naon nya? Wabah orai siluman teh, ceuk ading bari colohok. Manehna ngarasa kaget ku kajadian bieu. Sabuat carolohok di luar kadenge sanu pating gereneng ngobrol. Malah kadenge pating gerblig leumpang kaayaan jadi keung deui jiga tadi. Peuting eta jempling mata lalawang. Ari nyinining ngahuleng mikiran nu bieu kajadian. Manehna inget kana mangsa-mangsa nu geus kaliwat, ras deui inget ka nagara siluman. Nu kungsi dicicingan ku manehanana. Akhirna inget ka dua emban nu satia ku manehna kadenge deui janji dua emban. Nu rek milu ka nagara manusia rek tetep ulun kumawula ka nyinining. Nah aing jadi teu puguh rasa ye jeung deui bet inget ka eman di nagara siluman. Nanya kitu marenana milu ka aing.
Na nyarek satia jeung satuhu ka aing, tapi naha taran aya nemongan atuh. Cek Ninining dina hatena, manehna jadi loba kainget ka jaman nu geus kaliwat. Sedeng nu sejen mah harita geus mimiti deui ditarajang ku rasa sieun lantaran di luar aya nu gegerendengan ngobrol. Sakapeung kadenge pating cirihil seuri bangun nu bungah naker, tapi nu seuri teh sok diselang ku nu ceurik ngabangingik bangun nu kanyanyerian. Hal eta ku Ninining mah teu kadenge jeung teu matak sieun karasana. Lantaran pikiran keur anteng inget-inget zaman katukang. Inget kadua eman nu hayang milu ka manehna. Ngan anehna ayeuna bet datang orai nu teu tadi kadenge menta tulung ka Ninining basarek dipateni. Manggurip, kumaha mun geus kieu ye nah geuning araneh teh nya kaayaan teh. Orai bisa mukakeun panto jeung bisa ngomong. Kaina aya deh tinggal renang di bibir. Nah orai kitu teh, cek Bah Jilun bari neuteup ka Mangkurip. Nu harita keur ngahulang bingung. Teuing atuh Bah jadi bingung kuring teh ye. Nah naon atuh nu tinggal renang teh nya? Orai atawa manusia, Mangkurip kalah malik nanya. Urang tempo kaluar mang sugan awewe kanyahoan buktina. Ading usul. Ayo atuh da bener mangge panasaran hayang nyaho buktina. Tapi kade sing hati-hati ding mawa paneungeul bisi ngaya orai. Mawa lampu nu gede yang ngare caang. Mangkurip harita ngareret ka Bioon nu direret ngarti. Tuluy ngaleos ka kamar ari bijil deui bari mawa lampu nu rada gede. Ya kadieun bi urang seugeuti. Ading nampanan lampu tuluy diseungeut berai kaayaan di dinya caang. Terus Mangkurip jeung ading barijil malah akhirna mah Bah Jilun ge nuturkeun. Ari Bioon jeung Ninining ngajaranteng di tengah imah, tungtungna ngarasa panasaran. Nyai, keung di imah duaan awewe wungkul hayu urang kaluar, nurutan nuturkeun bapa. Sugan manghi bukti nu yakin nah naon atuh nu disada teh. Ceuk Bioon bari nuyun leungeun anakna. Ninining teu nemalan tuluy nuturkeun ka indungna, duanana kalaluar para mitra nuturkeun Mangkurip. Mung hanyakal waktosna ka Bujang Seep.